medar deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan kupidangan dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun 3 Lura 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun wargi Dahlia pihak Macan Bodas anu kat tempat tarung tandingan teh di Serawa sarangan sanesna teh disarangan ku Santana margi Santana gaduh pirasat rehna tarung tandingan teh baldis di Tunade wae terasa mentawis Jahri anu diutus ku Barjaya tos dugi ka bumina Ambu Domas atau Abah Domas pikeun ngakalakeun nyata Rahmi Injani sareng Janaka orang lajengkeun serial Si Konceleng dina jajar carios putu Si Konceleng tanding titisan siluman karya Bagus Harspati. Kudu salempang ku masalah eta mah sabab kuring memang geus mawa ayeuna oge ye keur jumponan masalah syarat eta mah gitu. Nya syukur atuh ari kitu mah Sujang. Nya an ece satu hari ngarti gitu mah bakal gancang we itu nepi gawean aku si Abah oge. Kangaranan geus aya keur ipekana mah. Kudu gancang-gancang ieu mah nepi gawean Abah. Dah buru nage oge langsung kedingan. Lain buat kabeh awewe si kada teh jauh pisan dari kada urusan duit mah padahal mah bakal digawena teh salaki anu ribut kada buruhna pamajikan. Yo nya ari geus hidang kitu mah syukur bae anu aya keur Abah mah Jang. Oh jadi maksudnya Rahmi sina kabunggul aja sina kapikan rungku dulu rujang anu ngaranjana kada amer ya. Ya bener gitu bah apanan tadi geus diomongkeun ku si nya ku abdi gitu. Dan teh Rahmi ya kudu kabung belengan ku Janaka gitu. Dibalikan deui ya Abah tadi geus diomongkeun cerita tadi keneh oge ku si Sujang teh ieu oge diomongkeun
Sanajan sababara oge waragatna sarta sanajan kumaha beratna wayahna ku si Abah kudu dipigawe entong lila-lila deui ari sabab maksud si Ujang mah hayang geura kasaksi kabukti gitu apaan maksud Ujang teh Lin? Ya gitu pisan amu. Jadi keur kuring mangan kari boga kahayang jeung deui lamun nepikeun ka hasil laksana karep jeung babaksuda teh maka ambu jeung Abah teu kudu ngarasa leutik hate geus pasti kuring oge bakal mere hadiah anu jugemakeun. Hitung-hitung tanda panuhun ti kuring lantaran geus hasil karep jeung babaksudan gitu. Kudu make jeung kikituan Sujang. Ngan memang ketang ari sakudu nama anu ditulungan teh di mana hasil kudu aya pamikiran nepikeun ka dinya eta bener oge. Sabab keur meulangkeun ilmu gandrung ayu teh tapan oge henteu gampang. Nu matak ulah rek ngagampangkeun kana pagawean anu bakal dilakukeun ku si Abah. Nu matak ari kuring mah jelas ieu teh moarek ngomongkeun kana tanaga jeung ilmu Abah. Jadi ieu tah ieu tah keur ipekahna mah atawa syarat geus disiapkeun ieu. Sedengkeun ngeunaan hadiah mah engke di mana lamun geus hasil gitu. Jahri da puguh geus dibahanan ku Barjaya harita keneh buruh anu kawilang nyugemakeun teh langsung dibikeun ka Bah Domas. Anu sakilat langsung dirawel we ku Ambu Domas kawilang rikat oge gerakanan dina nyokot duit mah. Kep rawel srenge. Abah Domas sirahna gigideug bari terus nyarita. Ya cek Abah oge rikat na keradan dan kada urusan duit bajang. Abah bagus henteu we dibere kasempatan keur nyepengan acan. Tapi kan bae lah. Da memang kudu nah kitu meureun dari pamajikan mah. Memang pada ringan apanan. Ambu Domas bari jeung ngitung buruh harita nyarita deui. Nya atuh urusan duit mah di mana-mana oge anu jadi pamajikan anu ngurusna. Anu pentingna keur si Abah mah ayeuna geura buktikeun kamampuan ilmu si Abah. Pokona mah kudu nepikeun ka hasil tuh lancar sarta tinekanan pamaksudan ieu Jang Jahri supaya urang engke bisa narima hadiah anu bakal nyugemakeun sakumaha anu dijanjikan ku si Ujang Jahri. Awas si Ujang ulah bohong ke. Moal atuh Ambu. Tapi aku kuring make kudu jeung ngabohong sagala rupa. Sabab datang ka dieu sanajan jauh oge lantaran ku percaya kana kemampuan ilmu Abah. Dina hal kinasihan mah percaya. Atuh da memang memang kudu percaya karena kenyataan ilmu si Abah Domas memang eces Ujang. Sabab kieu ya. Ya apanan kung si aya kajadian kieu ya lamun teu salah mah harita teh poe Kemis teh poe Senin nya. Tapi nya kita poe Kemis tah. Oh ari ambu teh harita teh kakarak balik ti cai nya da kapancuran teh lumayan oge nya rada anggang malah balik teh terus ngelek-kelek dah. Apanan meureunan ari geus kotor mah kudu sasadian we cai teh. Oh tah harita amu teh keur nikreuh lempang dilebatannya kan bet pasaranok jeung awewe ngora kene. Atuh rupana pantes terus bae ku ambu teh disampeurkeun da eta awewe teh buukna teh ngarumboy siga anu hoream nyisiran terus deui panonna barintit tadi lebah pipina nu belah katuhu deukeut kana bibir aya karang keke belah katuhu atau belah kenca nya harita teh karangna teh. Oh nya ketang jadi si karang nate di lebah kenca saeutik ka katuhu karang nate kitu tah. Jadi si awewe teh Bagus cukup Abu. Iya bahaya ya jangan lamun diteruskan. Si Ambu mah bisa terus ngadongeng ngacapruk anu teu puguh pasti da oge ya. Gas mas. Jempel lah.
apa dan eta duit teh geus dicekelan da ieu mah rek kami mitian we migawe naon anu dimaksud Ujang Jahri sabab buru-buru dipigawe anu kieu mah ulah nepikeun ka ngalaman kejadian saperti anu geus nya apanan keur bulan anu ka tukang mah aya hiji wanoja datang ka dieu jeung kabogohna eta si wanoja teh nyaritakeun manehna teh hayang nyandung boga salaki 2 tapi cenah anu saurang deui teh lambungeun dicandung nya harita ku abah teh di babatahan we piraku cekeng aya awewe hayang nyandung sagala rupa bas teu ilahan awewe boga salaki 2 tapi nya harita teh si wanoja nyaritakeun baheula cenah anu jadi ninina teh waktu keur masih kene parawan papanggih jeung aki-aki ari eta aki-aki teh cenah mah jalma anu jelmaan satria jeung keur nyamar meureunnan naon sababna nyamar nya kieu cenah ari caritaanana teh jadi eta nini na teh kieu apa manggas atuh meni eueuh nu sahijieun ieu mah manggas karunya teh Kajang Jahri urang bet kana kajari ngajakan sina ngadengikeun dongeng ya teh sok atuh kainya bergerak pigawe ya abah keun si Ujang di dieu ku ambu di baturan ngobrol lain hantam-hantaman we ngobrol deui moal dar-dar atuh meureunnan mentangkeun ilmu gandrung ayu teh ya makanya si Ujang mah hayang beres hasil dina poe ieu kene benernya ada aja kalau udah gua udah jadi dia abah rek ngaremaneh heula di kamar tadi dia we dah ngobrol heula jeung si Ambu nya kila da gua aduh geus kitu mah Abah Domas harita terus muru asup ka jero kamarna mangsa rek digawe karep jeung kahayang Jahri nyata awewe anu ngaran Rahmi sina kabungbulengan ka pigandrungku anu ngaran Janaka. Tubuh memang langsung sumanget. Da buruh geus diheulakeun kata mah jumlahna memang kawilang nyugemakeun. Bari ngadaguan Abah Domas migawe karep jeung pamaksudanana. Harita Ambu Domas terus ngajakan ngobrol ka Jahri. Ari biasa nama maksud kuring teh si abah mah tara ngadua kalian eta teh langsung we bisa tembus hasilna gitu ya Ambu mah lain muji muji pedah ka salaki sorangan kagaranan si abah geus mentangkeun ilmu gandrung ayu terus ditujukeun ka jalma anu dimaksud geus bisa dipastikeun moal make kudu lila-lila waktuna eta mah bakal langsung katembus ngan biasa nama sok aya we syarat anu kudu dilaksanakeun nya syariatna teh upama bae kitu kudu aya anu diinumkeun ka jalma anu jadi sasaran atawa tipung karamat anu kudu diaburkeun di buruan kudu bisa kalengkahan gitu ya ari ngalaksanakeun anu kitu mah keur kuring mah kudu nguyang ka batur atuh Ambu nya da lainna naon pukul lantaran ngarasa sarua lalaki jadi bet asa pirakun teu milu nyeri hate boga dulur dihina basa ku awewe anu ngaran Rahmi anu matak lamun si Rahmi geus kabungbulengan mah puas meureunnan kaubaran tak nyeri hate teh memang ari lebah dinya mah Ambu ogen teu bisa nih sababnya kitu teh lah kangaranan raheut di luar bisa gancang jeung gampang diubaran puguh ari kangaranan raheut dina jero hate mah rek kumaha atuh bisa ngubaranana gitu nu matak ayeuna kuring datang ka dieu oge Ambu jadi hari kahayang madina poe ieu keneh oge geus bisa katembus tah anu ngaran Rahmi teh langsung kabungbulengan ka bigandrung ku dulur kuring Janaka gitu pokoknya masih Ujang mah masih percaya gitu karena kemampuan si abah mah masih percaya nih sing percaya gitu sanggeusna rada lila
ngadaguan teu sabaratara lila Abah Domas datang nyamperkeun ka Jahri malah bari jeung mawa haur awi anu ukuranna laleutik. Sanggeusna diuksila di tempatna anu tadi harita Abah Domas terus nyarita ditujukeun ka Jahri. Ieu teh kieu ye Jang. Ieu dina haur awi aya Jepung Karamat jeung cai anu wayahna kudu dipetakeun. Ieu cai teh usahakeun kudu kainumkeun ku Rahmi, terus Jepung Karamat aburkeun dina baburuan imah anu sok kalengkahan ku maranehna, jeung ku manehna. Kangadanan ieu syarat geus dilaksanakeun ku Ujang ya tinggal dagoan we engke kumaha hasilna. Kumaha sanggup ieu ngalaksanakeun ieu? Sanggup lah. Ya kumacarana oge ya kudu dilaksanakeun eta mah ku kuring bah supaya bisa hasil dina poe ieu keneh ieu. Ya, nu matak cek ambu ge pasti bakal aya syarat anu kudu dilaksanakeun. Syukur ari geus sanggup mah. Eta ayeuna mah geus entong dililakeun deui langsung we dina poe ieu keneh laksanakeun. Oh bener ya. Boleh yang bukti dina poe ieu keneh nya wayahna kudu dipetakeun dina poe ieu pisan. Nyalah pokona mah kudu bisa dipetakeun dina poe ieu ki. Atau bah sangkan anu ngaran Rahmi teh langsung kabungbulengan ku Janaka. Ngan biasa nama lamun geus kieu langsung berenanya bah bisa nembus beren kana batina Rahmi teh berenya. Iya geus pasti eta mah nya sugan we ayeuna langsung kitu ya. Naon lebih ikarep ku Ujang bisa laksana dina poe ieu keneh, tapi tak biasa mah lamun geus nginum ieu cai sok terus tunu. Sare tangkena teh Rahmi teh tah geus udang sarena perhatikeun kumaha kaayana. Gitu. Siapah lah keun. Urang laksanakeun we lah ayeuna. Cik hayang apal abdi bah geus sabar ya hayang ningali kumaha hasilna ieu. Ya gitu we tah ayeuna mah. Spekra laksanakeun. Tari Jepung Karamat mah tadi aurkeun di lebahan nu biasa dilengkahan. Maksudna supaya leuwih kuat deui daya kinasihan gandrung ayu anu geus kainum ngaliwatan cai. Ya anu penting ieu dua syarat teh sinang boga atau sing bisa dilaksanakeun sakumaha misina. Da ieu teh boga kekuatan anu daun teh saling karojong gitulah maksudnya gitu. Jadi iya bisa kecaina bisa kainumkeun, ya Jepung Karamat bisa kalengkahan gitu dah, jadi lebih kuat gitu. Eta kitu weh ayeuna mah meureunnan. Ambu lain embung kacicingan lila. Ngan ku ambu dijurungkeun laku teh supaya naon anu dilaksanakeun ku si Ujang bisa gancang dipetakeun dina poe ieu keneh. Ngan kahadewe poho ieu nya apanan tadi geus janji. Ari janji teh apanan hutang anu kudu dibayar. Ujang geus janji di mana karep jeung pamaksudan hasil laksana tina kanan mangka hadiah anu nyugemakeun bakal dibikeun ka ambu. Ih lain teh percaya ieu mah. Tapi ngingetan. Keun lah tenangan masalah eta mah Bu. Uring moal make kudu jalir janji, anu jelas bakal datang deui ka dieu bari mawa hadiah anu nyugemakeun asal memang pamaksudan aya dina kalancaran. Geus kitu mah harita Jahri terus amitan balik rek terus ka paguron macan bodas nepungan Rahmi sabab syarat ti Abah Domas kudu bisa dilakukeun dina poe eta keneh. Yen Rahmi kudu ngarasa gandrung nguyung ka Janaka.
Margi Dahlia nepi ka peguron macan bodas, murid-murid macan bodas teh anu apaleun ka Jahri anu harita ngakukeun dulurna Rahmi tur hayang tepung jeung Rahmi. Karep Pateka dan Jahri memang teu nyurigakeun harita eueuh nu ngahalangan. Datang nepungan langsung Rahmi anu aya di kamarna. Barang datang ka kamar Rahmi puguh be Rahmi ngaranjug kaget sabab puguh apaleun ka Jahri teh sabab muridna Barjaya. Saterusna Jahri ngajelaskeun maksud kadatanganana. Ulah kaget ku kadatangan abdi ayeuna ce. Ya abdi sabenerna mah kabur di tempat Barjaya ieu teh. Lantaran beki dieu teh beki teu panuju ku tindakanana abdi mah nu matak abdi terus nepungan ka Bilasmi ngabejaan. Yen Barjaya boga karep hayang wisaya Cirahmi ku cara lemes menta tulung ka jalma nu bisa. Lantaran lamun Lasmi anu ka dieu bisi panggih jeung Ki Bajuri atawa Mayang Sakti. Akhirna nitah abdi mawa ubar keur ngajaga sangkan supaya Barjaya teu bisa jadi kanyataan gitu. Ya, syukur be ari aya perhatian anu saperti kitu mah. Sarta aya dina kasadaran geus anangtukeun sikep yen tindakan Barjaya teh memang geus teu bisa dituturkeun deui sanajan eta teh guru urang. Memang bener ce. Abdi oge jadi kageuing pikir ya lamun terus-terusan aya di paguron Barjaya teh. Ya geus pasti lila-lila mah abdi oge bakal kapangaruhan anu akhirna teu mustahil jadi jalma nu jahat. Eta anu disalampangkeun ku abdi mah ce da puguh embung ari kudu jadi jalma jahat mah. Ya, syukur be atuh ari aya pikiran kitu mah. Da kuduna mah murid-murid Barjaya anu sejena oge bisa ngarti atuh kana kaayaan gurune. Sabab jalma saperti Barjaya eueuh tuturkeunana. Ayeuna Jahri aya perhatian jeung kanyaah ka ece katarima eta perhatian jeung kanyaah teh. Anu matak ayeuna mawa ubar ya ti Bilasmi hasil menang upaya tinu bisa. Ieu teh keur nolak bala ce supaya upaya Barjaya nu rek nandasa ku cara lemes teu bisa tembus dina harti aya panolakan. Sabab ari abdi jeung Bilasmi mah teu mikeun ce upami Cirahmi kudu jadi korban mah. Keur masalila ieu geus bener-bener dinyenyeri da memang moal aya atuh jelema anu tungi seperti Barjaya mah kanak sorangan oge geus aya perhatian malah mah kadoon rek dijadikeun tumbal sagala rupa. Ya, nu mata karya ece mah mangkarunyakeun teh kasutina anu moal bina engke nasibna teh bakal saperti ece. Ngan sok sanajan bari jeung kitu ece teu bisa naon-naon. Da puguh aya di dieu oge sasatna keur nyumput. Ngan untung be di dia Kang Hambali aya perhatian jeung mikanya ka ece pangpang nama ningali orok anu teu boga dosa. Tah jadi ieu ce tah keur ubar panolak teh ieu. Ku abdi ieu haja ieu disimpen kene dina ieu haur awi nyada kieu ti dituna oge. Nyada cai oge ngan make ramuan saeutik ti dituna oge da kieu we teu dirobah-robah ku abdi ge. Leguk harita Rahmi memang teu boga rasa curiga saeutik-eutik acan. Percaya we kana caritaan Jahri anu kabilang bisa dina ngareka carita jeung nyaniwarana. Sanggeusna nginum cai mie gandrung ti Bah Domas teh ya. Henteu sawatara lila harita Rahmi bet ngarasakeun tunduh anu saterusna harita terus ngagoler sare lantaran ngarasa puyeng jeung tunduh kacidap. Sarta teu puguh rarasaan. Geus ningali kitu mah harita Jahri terus muru keluar lalaunan ti jero kamarna Rahmi. Manehna tinggal ngadaguan engke kumaha hasilna. Bari ngadaguan hasil ilmu gandrung ayu anu bakal mangaruhan pikiran jeung jiwa Rahmi, harita Jahri terus ngajakan ngobrol ka Bi Ocih anu keur popolah di dapur.
Aturkeun harita Rahmi sanggeus narada lila ngagoler sarena harita terus lilir lalaunan. Rahmi harita katingali ngahulang sorangan bari leungeun katuhuran nyekelan tarangna. Anu jadi aneh bet aya perasaan anu terus jadi ngadorong keur dirina bet hayang panggih jeung Janaka. Ilmu gandrung ayu ti Bahdomas memang ampuh. Kaayaan Rahmi geus aya dina pangaruh eta ilmu. Manehna harita ngagerendeng ngomong sorangan. Kudu kalau kumaha oge aing kudu balaka geus teu kudu make jeung era segala rupa sakuduna aing wakca balaka ka Janaka yen diri aing memang mika cinta Kang Janaka naku naonnya ya tebet kumejot kieu Kang abdi kudu patepung anjeun kudu ngarti kana kaya da si hate abdi dina waktu ayeuna Kang Janaka. Di antara urang duaan aya kaasih anu ngancik estu teu bisa disisilihkeun keur diri abdi taya deui lalaki anu bisa dipercaya dianti Kang Janaka. Kudu aing kudu panggih ayeuna ieu mah jeung Kang Janaka teh. Kaayaan Rahmi anu geus kapangaruhan ku ilmu gandrung ayu harita pikiranna geus teu panceg. Poho di kaera keluar ti jero kamarna indit ka tukangan imah. Harita Rahmi ente ngaliwat ka tengah imah da puguh kamarna memang aya di rohangan tukang. Mun segaliwat ka tengah imah mah pasti aya akirangga wulung jeung Nyai Garniti anu keur ngobrol. Tangtu bakal bisa katingali kaayaan Rahmi anu beda ti biasana. Waktu ngaliwat ka lebah dapur bisa katingali ku Jahri jeung Bioci hieun Rahmi geus teu malire kana kaayaan anu sejena. Dan Ari Bioci mah ukur ningali saliwat da puguh keur barang gawe di dapur. Sedangkan Ari Jahri mah geus langsung bae ngarti yen kaayaan Rahmi memang geus beda. Harita katingali Janaka jeung Injani keur babarengan latihan jurus di tukang. Da puguh memang aya lahan nu kawilang rada lega, cukup mun dipake latihan jurus. Janaka ngeureunkeun latihanana sabab harita aya Rahmi ngagoroan ka Janaka. Ganjang harita Janaka nyampeurkeun bari neuteub ka Rahmi di barung jeung kerung lantaran teu ngarti ku sikap Rahmi anu ngagoroan manehna. Aya naon ieu teh ngagoroan Akang Rahmi? Pan Akang teh keur latihan. Kuduna mah Rahmi teh ulah waka ngaganggu ieu teh. Kang Janaka abdi bakal kasiksa batin Kang lamun ayeuna abdi teu wakca balaka ka salira Kang Janaka. Di antara urang aya nu nganteng rasa kacinta. Ih abdi Kang. Puguh we Janaka jadi kaget anu lain di kieu ngadenge Rahmi nyarita seperti kitu. Malah bagi namahan ka kagetna waktu Rahmi harita ngagabruk ka Janaka terus ngagalentoran sagala rupa kumaha ilaharna we ka buah hate. Malah geus teu eraeun ku Injani sigana teh. Kang Janaka ulah kaget Kang di antara teh urang duaan. Di antara jiwa urang duaan tos teu tiasa dibantah deui. Aya geteran rasa kacinta anu hamo bisa pukah deui Kang. Kang Janaka oge apanan mika cinta ka diri abdi. Kunaon ieu teh Rahmi? Naonan ieu teh? Maka jeung kieu sagala rupa ieu teh. Duh kikian ieu teh. Duh. Tinggali kaya nu lumangsung saperti kitu Injani muwuh jadi ngaheab panas hatena. Jo langsung be boga sangkaan goreng. Moal boa salila ieu antara Janaka jeung Rahmi teh memang aya hubungan ngan sacara susulumputan kitu ari ceuk pamikiran Injani dina waktu harita. Injani datang nyampeurkeun neuteub seukeut ka Janaka anu masihkeun dirangkul ku Rahmi. Saterusna Injani nyarita. Abdi teh nyangka si mana horeng Kang Janaka ge. Kang Janaka dina waktu ayeuna kan saukur pangpeunan beungeut ku saweuy. Nu puguh mah boga hubungan jeung Rahmi. Ku cara anu nyamuni ayeuna jadi negerak kat arah ka Bandungan langsung. Sangka suka tehnya Kang Janaka geus babalik pikir. Ulah nyarita kitu Injani terus terang ya. Akang teu rumasa ieu teh. Akang sorangan kaget ya kunaon bet Rahmi bet seperti kieu ulah salah paham kieu Injani. Ya geus teu kedah mungkir. Kanyataan anu ayeuna lumangsung ka Bandungan ku diri abdi teu jelas antara Kang Janaka jeung Rahmi aya hubungan anu memang di luar dugaan abdi.
tenang heula Injani. Akang bener-bener teu rumasa ye karena naon rupa anu dituduhkeun ku Injani bieu. Ieu kajadian teh aduh kayan rame seperti kita jelas akang oge teu ngarti ku naon. Teu kudu angles rupa-rupa alasan Kang. Kenyataan anu ayeuna lumangsung jelas mangrupi bukti anu teu bisa dipungkir. Abdi bener-bener teu nyangka sakantenya Kang Janaka teh entah mi dua hati hari pek teh bet kalaka. Geningan. Terus terang akang teu tarima ye lamun Injani keukeuh nuduh anu lain-lain ka akang. Terus terang akang teu tarima dituduh seperti kutu Injani. Jadi lepaskeun atuh Rami. Janaka jadi malik ama ka Injani sabab keukeuh diteken teu bisa mere alasan harita Janaka ngalepaskeun rangkulan Rahmi. Dua tutupan bantrok ngan masing-masing geus pada aya dina pangaruh amarah. Akang teu bisa narima kana tuduhan Injani. Sakuduna akang teh diberi kasempetan pikeun cumarita, pikeun ngajelaskeun ka kaget akang ku ayana Rahmi anu jadi seperti kieu. Dia benar-benar oge anu ngaran bangsat memoal aya nu ngaku anu jelas. Anu ayeuna ka Bandungan mangrupa bukti kerjina abdi. Yang Kang Janaka memang aya hubungan jeung Rahmi. Cukup Kang. Injani tega nyarita seperti kitu ka akang. Sarua jeung nyangka akang bangsat. Keukeuh henteu percaya kana caritaan ti akang ieu teh. Piraku akang kudu susumpahan. Janaka henteu bisa neruskeun caritaanana. Sabab di luar dugaan Injani nyokot bedog anu sok dipake meulahan sulu saterusna maju narajang ka Janaka. Pangaranan narajang bari make pakarang kapaksa harita Janaka kudu ngabela diri. Lumangsungna kaributan di tukang narikana perhatian Aki Rangga Wulung jeung Nyai Garniti anu keur ngalobrol di tengah imah. Duanana terus maluru ka tukang. Sedengkeun Jahri ngamanfaatkeun eta kaayaan ngabebaskeun Nyai Wulung tina pangaruh panglumpuhan saterusna Arindit make jalan hareup. Ngan memeh kaluar ti jero imah harita bet Pasaranog jeung Marlan di lebah tepas imah. Tapi memeh Marlan bisa ngalakukeun tindakan naon-naon geus dipiheulaan manten ku Nyai Wulung anu narajang. Malah harita Marlan oge nyobaan ngalawan, tapi Nyai Wulung memang lain tandinganana. Marlan ngegero bari ngajengkang rubuh kabeunangan ku panarajangna Nyai Wulung. Beheungna getihan kabeunangan ku cakaran kuku ramo leungeun Nyai Wulung. Geus kitu mah Nyai Wulung jeung Jahri pada lalumpatan kabur tanpa aya nu bisa deui ngahalangan. Spruk swut kiuk siut bret cengkang gebruk. Sedangkan kaayaan di tukang harita Ki Rangga Wulung anu gancang ngalakukeun tindakan panarajang Injani di bedung atau di bendung. Bedog tina cekelan Injani leupas saterusna Ki Rangga Wulung tumanya ka Injani jeung Janaka anu jadi tarung. Kalayan tarung nyaan anu saperti kitu. Jadi tarung nyaan gitu. Inaon hidup narajang meninggalan jeung banyakan gini jadi nggak sadar dia jelaskeun ka Aki. Aya naon ya. Abdi moal kieu. Mun sanes gara-gara Kang Janaka. Ya gara-gara Janaka ieu teh aya naon itu Janaka. Oleh dengan dia juga tidak latihan yang akan jadi tarik janji. Saya nggak salah tahu itu Janaka. Ya pugu abdi kita terang gitu Ki. Anu jelas gara-gara nama Rahmi ya tepuk bugu ngageroan ka abdi terus sikap sareng caritaana munggu memang teu wajar Ki. Dijelaskeun ku Janaka ngeunaan kayaan Rahmi anu memang teu wajar, datang-datang jol balaka ngeunaan rasa cintana bari ngarangkulan jeung ngagalentoran sagala rupa. Nyai Garniti terus nyampeurkeun ka lebah Rahmi anu paneutupna teu lesot-lesot ka lebah Janaka. Sanggeusna deukeut Nyai Garniti terus nyarita. Kumaha ieu teh Nyai? Bet nepikeun ka jadi kitu eta sikep ka Janaka teh. Cinta Nyai teh ka Janaka. Naon atuh?
Kitu geuningan Kang Janaka teh. Hari-hari ka diri abdi, padahal abdi geus waca balaka ngebrehkeun rasa cinta ka Kang Janaka. Ya abdi Kang piraku tega ngantep ka diri abdi Kang. Ya, anu keganggu ieu mah. Kudu buru-buru diubarang ya. Ilih kana kaayaan seperti kieu mah jelas Rahmi. Kapangaruhan ku ilmu gandrung ayu ieu mah. Ceuk Nyai Garniti bari ngabagikeun paneteupna ka sakuran maya di dinya. Ngadenge carita Nyai Garniti saperti kitu akhirnya ngawulung terus inget ka Nyai Wulung. Redet ka Janaka terus nyarita mere parentah supaya gara-gara ningali kaayaan Nyai Wulung di kamar panjarana. Jadi kaingetan gitu. Jika ningali kaayaan Nyai Wulung Janaka bobo urang geus kapalingan ye. Rasa beda kan hatena. Ningali kaayaan Rahmi teu pupuguh jol kieu mah. Yang Janaka geuna gancang ningali kaayaan Nyai Wulung kan itu. Tacan oge Janaka indit harita kaburu datang Marlan bari jeung leumpang jumarijeg bari jeung nyekelan beheungna anu getihan kabeunangan ku cakaran Nyai Wulung. Saterusna Marlan nyaritakeun kajadian di tepas imah mangsa Pasarandog jeung Nyai Wulung oge jalma anu ngakukeun dulurna Rahmi teh anu tayalian ti Jahri. Akhirna nu araya di dinya jadi sadar kana kaayaan ulu mangsung. Pihak musuh geus jusup sarta nyieun reka perdaya anu akhirna Nyai Wulung bisa dibebaskeun. Akhirnya Wulung ngabagikeun paneteupna ka Janaka jeung Injani teu lila terus kedalisan. Urang geus kaasupan jalma nu nyusup lamun dieu. Jelas kaayaan Rahmi oge pokona jajaran nu nyusup ka dieu. Ini aja bisa nerapkeun babakna. Mata kaayaan Rahmi jadi teu wajar. Uga dilinglungkeun pikiran jeung hatena ku bukan rung ayu. Uga dia hidup jadi salah paham. Jadi tak kudu ngerasa enta alam ayeuna. Kejadiannya bener-bener itu kaayaan lain ya mah. Kis ayana cedeka. Oh, ulah ngerasa era ayeuna mah. Sok geura balunggang hijibur minta dihampura ka Janaka itu. Kang Janaka, hapunten abdi Kang. Abdi teu terang ari manawi teu cerah sanes kena ku pangaruh ilmu gandrung ayu. Menawi abdi tos ngalakukeun tindakan kasar. Uga Kang Janaka kersa ngahapunten ka abdi Kang. Ya teu naon Injani. Kangaranan salah paham dina ieu kahirupan sok rajeun aya bae. Ngan mudah-mudahan be ti ayeuna mah urang bisa jadi leuwih ati-ati henteu gampang kitu bae ngalakukeun tindakan. Keur Janaka mah kawilang ngarasa bagja oge ku ayana eta kajadian teh. Sabab jadi bisa tambah kabandungan ayeuna mah yen Injani teh memang mika cinta ka dirina. Bukti ku rasa timburuna anu kuat nepikeun ka ngalakukeun tindakan kasar narajang ka Janaka. Sedengkeun Nyai Garniti harita nungtun Rahmi pikeun dibawa asup ka jero imah atuh anu sejena oge naluturkeun. Sanggeusna aya di tengah imah harita Rahmi dilumpuhkeun ku Nyai Garniti terus digolerkeun di tengah imah. Anu sejen Dariuk sila ngabandungan tindakan anu bakal dilakukeun ku Nyai Garniti dina waktu harita. Waktos nah geuningan wargi parantos teu nyekapan deui kedah diacakeun deui ieu serial si konsleng dinten ieu aduh wayahna wah atur nuhun ieu kasadayana anu teras ngadarangukeun satia di Dongeng Sunat Dahlia ngalakukan TikTok, Facebook anu aya di radiona sewang-sewang atau ngadagukeun dina radiona sewang-sewangan anu parantos ngintun WA mohon hatur nuhun Mbah Jayoyo hatur nuhun pabrik kerupuk Sarina Cileunyi pangrojongna hatur nuhun Mbah Jagur oge hatur nuhun mau weekend di Dadali hatur nuhun sadayana hatur nuhun pisan yeuh. Oh, anu komen dina TikTok dina Facebook oge hatur nuhun. Aduh, siapunten ieu teh tiasa ka absen hiji-hiji ya dinten ieu oge. Jalaran muhun teu karaos pisan geuningan. Pasti kuring cengkat tingalikeun jam tos tabuh opat. Insyaallah lah anjing manawi urang tiasa
absen hiji-hiji gitu. Insyaallah ejengnya mohon ayeuna mah kumaha atuh waktos nantos teh kapan. Dikumkeun lah pokona mah kanggo sadayana hatur nuhun kanggo sadayana anu saageng-agengna. Apunten tina samangga kakirangan kelepatan sim kuring dinten dia undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia enak-enak langgannya Dahlia perung go goyang. Wargi Dahlia cag heula urang cageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Kongceleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia Wilujeng Kantun Permios